tah ieu duit ladang di TPI moal ka dika ibu nenahkeun. Jadi saya teh dapat naon? Tah kumaha engke? Oh, engke. Engke jadi Neng Seli di parapatan antos dinya nya. Di parapatan? Saya teh lebih bagus dapatnya dari mereka. Atos. Ngeus wae. Bahaya Bapak mah. Ayo. Itu teh Kang Diki Chandra bilang dibuka. Oh, dibuka? Diki Chandra yang bilang. Kenapa ini? Loh, Mana menipu? Awewe tukang tipu gelis-gelis. Neng menipu, awe-awe. Wah sembahyang nyabak. Lu mah, ini kenapa jadi begini? Ini mah duit. Aduh, udah ketemu belum punya saya? Apa punya kamu? Itu penipu. Dasar. Mana sedil orang kamarnya sedil. Duitnya mana? Hei, tadi tuh pakai kacamata enak make. Anteng-anteng gitu. Riko, gimana sih Riko? Lu mah. Tuh. Lain sih mah leuwih gelo tibatan urangnya euy. Tadi teh pakai kacamata, edel pakai kacamata. Konsisten karakter teh. Pulang. Riko. Naon? Apa? Udah ketemu belum? Naon ya, Cing? Naon teh? Sebenarnya dia mah si itu Sunggokong apa naon garuk-garuk mulu. Butuhnya. Suntangan lain sungkokong sih mah. Ah tuh. Sundrungkeun ka sekalian. Ini mana duitnya mana? Masa duit ketemu lain beas mah. Dari tadi juga itu teh bukan duit. Kita juga dari tadi bongkar saya duitnya. Rika, aduh, kamu mau diteng-tengan itu teh sarung jauh. Kenapa ini teh jemuran ini semua? Kenapa kamu teh meni dibawa? Seharusnya karung ini yang isinya duit nih. Kamu kembalikan ke orangnya. Kenapa yang ini atuh? Saksikan ini lampir hari Selasa. Hanya ini. Saksikan ini lampir sih mah cewek. Kade sia. Hati-hati. Mana dia masukkan nyakot? Teng tong. Biasanya ngomongnya nyerocos kan? Teng tong. Kamu Teng tong. ini maksudnya teh apa? Saya itu nyari anak saya. Ini sarungnya kenapa dibawa-bawa? Iya tetah, duitnya tah yang isina nu iya. Kalau Saha ibu boleh nu percaya bu, itu uang saya. iya, oh, di mana duit maneh? Mending ngaku-ngaku, di mana nyahona? Ayo, Cing. Ya, kami ge salah, itu saya ieu teh. Sering. Emang kalau ya mun ieu duit didinya, aya sabaraha ieu duitna? Hayo ngaku. 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 Punya kabos ya aku. Aduh. Ngaku. Hah? Ini kurang ajar pisan. Hah, tega Cing. Mun ngomong kita sangeunana wae. Duit saha ieu teh can tentun. Ya, duit di dia, Cek. Bohong. Teteh. Tinggal di tidak tampang Dia boga duit. Tidak tampang geng sepeda. Tampang naon gitu. Itu tampalin. Apa? Bus. Banget kia boga duit teh. Baju nageng kredit. Mana? Eta. Salah, menang mau pelukung. Teteh, ini mah duit kita bertiganya. Nggak mungkin kamu aja tadi mau pinjam duit. Kamu ini pasti ada sekongkolan saya nipu. Ini bukan duit kamu, duit orang lain. Naon. Ini. Ayah dewa datang, dewa. Oh. Tuh geuning. Tong nyumput. Aya bapana nawa nyumput gerak ka dieu. Sini. Bernabel. Teu berani. Hei. Heh ieu teh naon marebutkeun soal duit. Kang Asep, anak abdi teh nimuan duit di dinya. Saha nu bogana teu nyaho saha ieu mah nya ieu. Jurik teh ngaku ieu. Cikan duitna, tinggal duitna. Si Mun Oto percaya Hotna. mah Pak Haji. Oi. Ya duit saya eta teh. Tah, bisa percaya ke anak, percaya teh ke anak. Eta si Dadan. Oh, jadi ya anaknya. Ini anaknya. Ya. Oh, pantesan miripnya. Anaknya. Kenapa tuh kan bilang dari tadi? Hayang sama kau urang. Hei, Aduh. piinungeun sia teteh. Waduh. Jadi ini Nggak sana urang mah, nggak sana. Lain naon sok urang ditanya ku indung
urang ke paut. Lain dengekeun. Kalau sama bapaknya mah udah terbukti jadi, kalau sama kamu teh belum terbukti. Rek kumaha teh tere beunghar anak jeung bapak usaha tuh duit bareng. Ini duit saya, Mbak. Ibu ini ngaku-ngaku. Ke sabenerna ieu teh duit teh ti TPI. Keur saha? Ngontrak Kasep Sunandar ngawayang. Oh, jadi Dituna tah ieu saksina Pak Sugriwan. Di dieu aya kwetansi ieu teh duit SIM kuring. Kunaon direbutkeun? Tah, duit bapak, duit anak. Sarua. Jadi Duit bapak, duit anak. Bener. Ngan nu bapak tong dipikahayang ku anak. Mana mah hayang ka bapak urang. tak boleh. Jadi ini teh duit saya, Bapak. Jadi saya teh dapatnya apaan? Tah aing soal duit batur teh lamun nimu di jalan geuwas salabarkeun urang teh salaku umat Islam. Dengekeun Keprok atuh keprok. Lu dengerin. Cing pepeurieun atuh nu di luhur teu baraleg, urang nu dihandap cing baraleg. Tuh, cing jalan lujur. Tuh, di luhur teu baraleg teh. Tuh, dengerin Baru Bapak kana teh. ngomong. Ting gadan di luhur tuh dengekeun. Tuh, model papatong. Bapak dengerin tuh. Makanya jadi anak tuh, jangan lawan. Celana kedodoran, naikin. Nepik, hei, lamun nyaah ka bapana, kudu nyaah ka anakna. Oh, sayang. Hei, ulang Sayang. Atuh akang sayang sama anak. Kumaha tuh kesayangnya, kesayang. Sayang. Ah, aya bahan pasea balik aing ieu. Silaka. Jadi, ini kumaha atuh? Oh, nya tak kitu, tak urang sakabeh salaku umat Islam teh. Cing teh mongkeun dina akhlakul karimah anu hade sapopoe. Amin. Saban detik, saban menit, saban kiceup, saban angse, saban reret kakenca jeung kakatuhu ulah petot eling ka Allah teh dina pagawean unggal sapopoe. Geus kitu baralik. Bu, nepi ka kitu nya. Akang, abdi ya pada uwi heulanya. Oh, opek baralik Soalnya eta. salaki abdi si cepot teh di ngadagoan. Oh, konen ka di ditu jeung dalangna. Ayo ah. Jadi, oh, Tinggalan. naonna? Ini. Tah, kitu jeung kitu maneh. Pak Haji. Ini Bener Pak Haji, saya ngadenge ceramah. Sebentar, saya teh ikut keluar sama Teh Yurika apa ente? Di Henteu, dia, Cici. tuh dengekeun dadan. Si Oni ngadenge dakwah aing nepi ka ceurik. Naon? Kunaon pangna ceurik maneh? Boga hutang lobahan. Tuh, percaya. Nepi ka kitu tah. Jadi ini Bapak dibagi-baginya. Ha, tenang. Dadan. Sedih nih dakwah nama. Nanaonan make jeung ngamen teh. Naon Pak? Gerakeun aing. Aing teh dalang. Manya apan aya paribasa teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan. Aing dalang sia ngurus domba. Oh, mangga Pak. Mangga abdi pada ngurus domba, sukana buka anak di domba. Ketu ini. Jateh kabina-bina teuing. Ae. Calung bawa tah. Bikeun ka Darso. Sana. En gua yang mah dibawa lah. Ari ieu urang tadi teh mah iya ya ieu. Saya sekalian. Bersihkan ya, Ini bersihkan. yang dibawa cenewok ke Oh. semua. Sana pergi. Ayo Mas, Jangan bos. ganggu lagi nya. Aduh, Tuh, Akang, gitu. saya teh sayang sama anaknya Akang. Anaknya Akang teh manja pisan. Manja, Udah atuh. dibikinin susu, Ya. nasi goreng, disayang-sayang. Saya Ngan teh kade lamun urang ke si Neng Bobo ulah caket si eta. Oh, ente. Nanti nggak bisa bobo atuh. Nya sok ngarayap. Tah ieu duitnya Neng Seli teh sa. Seli. Neng Seli. Saha, Kang? Alah. Seli. Jadi gimana saya teh dapat apaan? Tah ieu duit Ya. ladang di TPI moal ka dika ibu nenahkeun. Jadi saya teh dapat Heeh. naon? Tah Heeh. kumaha engke? Oh, engke. Engke jadi Neng Seli di parapatan antos dinya nya. Di Parapatan. Saya teh lebih bagus dapatnya dari mereka. Tamat. Atos. Geus wae. Teh mah bahaya Bapak mah. Ayo.
Tah ngalah duit teh kitu. Semangat orang berjuang, korban jiwa. Nabi mengkabaran ditawaran lain-lain bagadi bagadangan pagi sidik di Bagoran. Mun lepas Bahaji Agus Lioman Silidang dosan Sangkan jantan Sauyunan Kang Dawiki Tarabihan teh ante karasep gampang dekawongan sing luyuh sabilulungan Abah Pandu Dewa sing luyuh Gilang bara ninggaraga tebingan deret Batu Jaja Baskom Putu ragaya nungayuga wali nyembah layang Kumaha palurah Aas Bojong Genteng